Sambal khas alam Sunda teh anu bawang bodasna gulunungan cenahnya. Tah ieu mah kira-kira menyerupai lahnya jeung sambal doer khas alam Sunda. Alam Sunda teh lamun di Bandung mah asalna di Jalan Otista nya. Lamun di Garut, di Sukabumi, di Tulus Jakarta aya asana Tanah Abang. Terus teh loba lah pokona alam Sunda teh Cipanas, loba pokona namanya ieu si cengek-cengek cabe jeung ieu teh dikukus heula nya guys, geus dikukus nepi asak tah karek dibejak-bejak hungkul entong direnos nepikeun ka ieu nonton nepikeun ka bubuk ieu mah entong. Haram hukumna dina alam Sunda mah kudu gulunungan kieu nya. Mun sambal doer mah tah ieu geus tinggal majak-majak hungkulnya dibejak-bejak terus geus langsung gorengkeun di minyak panas, tapi tong panas teuing nya minyakna ieu jadi ameh teu nyegrak teuing jeung teu gancang tutung gitu. Soalna bawang bodas lamun digorengkeun sok gancang tutung jadi api kecil tambahan uyah gula jeung mecin geus kitu hungkul ieu minyakna asli nangeunah karek minyakna hungkul ge, tapi minyakna kudu minyak anyar nya ulah minyak jalan anu geus berulang dipake deui dipake